Wama asobaka jeung naon wae perkara anu kena ka diri anjeun min sayiatin tina kagorengan ae baliatin tegasna balahi cenah naon aya teu balahi nya musibah nu teu ngeunah kana diri asup angin geunah teu beuteung ngarebeg geunah teu mencret geunah teu nyeri sirah geunah teu naon wae nu keuna kana diri anjeun tina balahi musibah tah paminapsika omongkeun bejakeun kasalahan diri anjeun beuteung merebeg pantes meunang salah barang haaan mencret atuh pantes ngadahar angin itu asup angin tuh paminapsika da ieu mah ngajak ti Gusti Allah teu sopan Allah teh nitah ka urang teh cager nitah ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah katos ku naon wae anu keuna ka diri urang alus bejakeun ti Gusti Allah naon wae nu keuna ka diri urang bejakeun kasalahan kaawanan di diri mata geuningan lamun urang sae ceramah awalna saena ti Gusti Allah awana mah kabodohan kasalahan diri nah ngaranna teh adab itu tatakan wa